Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya SGP. Nah, masih sasarengan sareng simkuring dina acara wayang golek. Masih dina judulna nyaeta Kresna Murka anu disagakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunanda Sunaria. Parantos lebet ka bagian sabaraha gedingannya parantos lebet bagian terakhir yaitu bagian 5. Sumangga kayak kawan sadayana urang sami-sami dangukeun ieu wayang kolekti rombongan Giri Harja Tilu anu disanggakeun ku Kidalang almarhum Abah Asep Sunanda Sunaria dina judulna nyaeta Kresna Murka. Bagian terakhir wilujeng ngadangukeun. Tahan nafsu. Kumat. Papar heula. Lah. Pegang banyak. Lawan kan kumana. Lah saya teh bala kitu buku. Ari gos na jigan heueuh. Aduh. Resep tinggal gelut loba jelema teh loba misah lah. Aduh geuning. Oh dasar wadunungan urang mah. Urang. Kaki lamun eueuh gerakan kalau ngampih cilaka ieu. Moal diceleker we teh teh. Teu sangka Gatot Kaca anu kasohor teh geuning resep ngukut marga satwa. Moal teh kaakan. Marga satwa teh naon we? Teu sangka cenah juru dunungan urang Gatot Kaca sasarenganana jeung menak gitu bah beres. Ai disebut menak tuh. Marga satwa markana menak nya. Deui saya teh mah. Buku manuk. Ciri kana kaul teh. Ya. Teu ngeunah aing asa rawing ceuli. Naon? Kakang mas. Pajar aing jual meuli barang anu dilarang. Pesen ti daerah Tornawaru. Ulah teu diangkeun margi saksi seueur. Kalayan anu ngintunan pakakas perang teh kapan salira. Dina resan dieu teu langkung sae upami urang-urang sidang bae. Di payunan buah batar Kresna. Jadi tapi sama sidang sok urang perang Giri gamana perang Toya gamana? Giri gamana perang sabda saring gunung. Toya gamana perang sabda saring sigara. Nem pada jiroka permana anak menak tunggal anak menak. Urang pada jakra sapuk urang tatodo tulang pertiga. Sakdi kaula teh bade nyuhunkeun kebo ijo. Dek naon? Ya bade di eta we, bade dihukum. Bade dipenta pertanggungan jawabna udah manehna anu mitina nyeun pemberontakan jadi separatis. Cicing sia cicing. Aing teh perlu ngomong jeung nu gelo. Aing nu gelo teh naon? Kasep nu gelo teh. Oh. Aing dari pikat apa? Geus beres we. Aing nu sok jelema anu sok kacapruk naon? Nu ayan nu kitu mah. Nu gelo mah kadang-kadang ya aing. Eta nu sok coblak sorangan naon? Nu maca. Aya teh dibuligir dia. Aing nu buligir, keur mandi. Keur mandi cenah. Singkir keur siapa julungan ke sakatu? Bisi teu wani bebeja ka si Arimi indung maneh. Sok. Dirang sadan papakeanana cenah buligir di pangperangan. Waduh. Wah, geus kalangkungan teh mah. Ngaledek pisan padahal ulah mamawa ka huleungeun. Lamun urang boga indung di kitu-kitu ku batur paduli saha jog gebro carehamna. Ya kuman kewe kan. Kuman paduli saha aing mah. Teu ngeun ada eta teh indung anu ngalahirkeun urang. Nya ngahina tah mah. Indung teu murah ieu patakaran geus cicing. Jempe. Hah? Jempe. Sebrakes itu. Lamun nikagakan tah mah. Bebeja ka indung sia. Anu ngaran Arimi. Bisi maneh teu wani mah jeung aing.
Pemiakang mau masrahkeun ke Bu Ijo. Dina harti kaula bakal ngayakeun tindakan militer. Iya, sok. Tapi orang patut tunggal aja euy. Ya teu naon. Tega lah, tega. Pati, tega. Munur, Bos. Munur. Aduh, saya nama damai we kan. Enggak siap. Enggak. Mundur jelema teh. Pilih kirang tenaga sahabat teh abdi 3 kali. Kumaha nyambahna? Pak Haji Sidik. Nikah siap. Nggak satu nyingkah siya teh. Mana we ulang. Nyingkah. Permio satu ini. Kadir lewat ni mah tuturkeun aing. Bro. Ya. Aduh. Aing teh keur maraja katuruk-turuk putrana Kangjeng Rama Patra Kresna da hina ku sia. Emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sapatu sia dumeh anak raja. Eueuh goblok. Bina-bina teuing sia. Api-api we. Maledog teh si jurig. Tepat meledog. Ai babaledogkeun nama da tara nyalahan sia teh mah. Amit pula nikah. Nyingkah dolat, nyingkah. Saya tepelan. Tek naon sia? Tek naon ngangkat panggih. Leret atuh, ulah diantep. Edon sia, punten agan. Goblok sia. Rusuh teuing. Panuju sia. Kadunungan benangna mah. Maju pada saya. Silakan. Batara Kresna ningali putrana bingah. Sasat yakin Gatotkaca bakal rubuh. Sutija ngalaka Suraboma. Terus tumantas. Sapraptanepun Arjuna parantos sumpi ngalayan para putra anu nuju pajuang. Datang niratangan teman. Datang niratangan teman ini pakulingan rame. Denira ingkang prapta. Dimana halu? Urukan lain dudungan. Semaka pihatur pangaulaan nuhun po. Sareng saha lah kaula bae. Salalamet barudak. Aya nu maot nya. Saha budak sakola duaan. Pan barudak sami. Lain maksud teh Abimanyu Gatotkaca antaranya nasihat teh jejewir teh. Kemana we ngajawab besokeun ada. Saya dapat ngopi ke. Penduduk sipil budak loba nu korban aya duaan budak sakola mangani itu pameget bungkul. Sakolana diduduk. Katemak sanes naon muntaber. Asa teu nyambung sia teh ngomong teh. Teuing sia mah jangjing ngabe ngomongna teh. Kale kaula mah lain dek campur kana urusan ieu dek nyaksian we bisi kumaha onam. Mun ae di kemah atuh ya. Cukup Gatotkaca. Hebat.
pati geus ditatari buleut dinasti Kersahyang dumampat Prabu Nalaka Suraboma anu parantos nganget tarumpah lilinggakeun sana pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba Gatot Kaca deui karemek dadana Uria bun selik kaayaanana tumiba lemah lemasing pati tumakaning perlaya Gatot Kaca Kara-kara. Hei, pula warga Pringgadari, tejo. Bukti giningan. Hebat ngelinggakan sana teh Sutija, modal sia. Doh. Nah, enggak kubrak dulu. Laras tinggal tuh pulang. Sini lah, tinggal li. Kumohon. Alah. Agan. Alah. Adio. Aduh. Allahu Akbar. Dimas, kumaha geus kieu katempuhan. Tobat ari aing. Ya, kadulurna nya. Oh, nyapan. Dimas tua. Tobat Gusti. Dimas. Kakang Gatot. Ampun Nyai. Di kumaha cepot. Serike kalingin Naon jang? Ayana. Gandeng. Setan sia. Matur Matur be langsung kawal teh kali gebes. Awas diperkosa ngejerit. Tobat Dimas. Kurang ajar si Sutija. Sapraptanepun Arjuna. Datan nerat tangan demam. Agak. Datan nerat tangan demam. Pakulingan rana. Kakang Gatot lemah simpati itu makaning perlaya. Sadi. Waduh, omongan diuk Jakarta. Alah, tinggalipun adi Gatot Kaca. Bang, tobat. Semaka pihaturlah. Nuhun antarja. Tinggalipun adi Gatot Kaca lemah simpati itu makaning perlaya. Cuma orang lamunannya ngomong gitu. Enak geus kitu atuh. Adat mata teh. Ayana. Denge ku sararea. Kumaha mang? Bisi teu apa ka Gatot Kaca teh moal aya pakarang anu bakal teurang. Tapi naha isi Nalaka Suraboma boga pakarang di mana ieu daek teu daek aya nu ngadalanganana ibangku. Tenyo aing tek newak dalangna kieu. Panuju sia
cilaka. Dalang ditewak, Bro. Dalang ditewak teh kan. Dalang mana? Buah dalang teu payu. Elah. Ayana. Wah. Kakang Gatot wah. Sadaya-daya nu. Wayahna we. Wah, ulah. Kaulah percaya wah. Wah teh lain jalmi samanea tulungan wah kumaha we carana. Sangkan Kakang Gatot tiasa waluya deui tulungan wah. Kaulah teu tega wah. Wah. Tulungan wah. Kaulah jakatawang percaya kau wah. Mun wah teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot kaca leungit kapercayaan putra Jakatawang wah. Tulungan wah, tulungan wah. Bulan. Tulungan wah. Saya. Putra Antarja, leungit kapercayaan lamun wah teu bisa nyageurkeun Kang Rai Gatot kaca wah. Wah, omat wah. Cageurkeun wah. Cina teu kanya wah. Cabok sia waing. Ya, abdi teh meunang nyebut gua. Cintong sakit keriweuh teh ieu teh. Ngabodor we. Nya si teh ngabodor. Nah teh makanya jerikeun ka aing. Aing mah jerius. Aya anak. Moal cager dikitu-kitu mah. Cicing atuh. Nya sia kadunungan. Kanjenane Pak. Pangan pikaki oge. Kantenane Pak. Jig tinggalkeun dewek dua anjeun layon. Ngono dihakan. Udah Sumanto aing teh goblok. Jig tinggalkeun. Hawa jelema mah panas leukeun dewek deh eta. Kayak atuh singa. Ini satu. Maot Pak. Heuh, maot. Maot. Mesti meunang ngomong. Pangna ngagoleh oge. Lamun Juragan Gatot Kaca teu tiasa damang deui leungit kapercayaan putra wa. Omat wa. Kadieu jang bade teterasan wa. Edan sia. Bade teterasan apa itu ingat. Lain pusaka dunya nu dipake deui ieu. Oh kitu wah. Ay. Lain pusaka dunya cenah. Boa-boa. Ai itu. Naon Pak? Lain aya wae. Nyikah. Nah, sudah teh kapun lanceuk. Sarerea, goblok sia. Nyikah. Hayang terang nyikah. Mun eueuh nu meningna sia teh kaduhung digubuk wae. Heeh. Digubuk kongkos. Ngabina-bina teuing sia teh. Nya teuing agak. Tangning. Agak. Wah Semar wah. Ayana. Nuhun geuning damang deui agak. Aduh. Wah Semar Bandar Nangka. Badranaya pangetenagan taeuh wah. Bagja kaulah teh aya nginum. Mangga. Cai naon heuh? Naon atuh Bar? Cai naon atuh? Oh, itu si Edan. Palayeun. Bener wah. Cai kopi, cai susu. Eta mah rek susu, rek kopi. Bapak-bapak we. Wah, sia. Cetan. Lain elu petengan diomongan atuh teh. Aing Mani awan sahulueun buka budak teh. oh sahulueun aing mah. Geus teh aya, Pak. Aya nu ngaganggu. Dah, jika melongkeun
turun sia turun kurang ajar ngadon usang ange dina mega turun sia turun atuh kasaha nyikas jika bro lewe pagadagan teh harga beas pada turunkeun aduh ampun Allah taala sinarada lumungsur ti awak muni nyumpus sia kresna moal nenyo aing datang ka dieu aduh semak kapihatur hapunten tong hapun buru-buru cagerkeun buru saya ayo sok buru-buru ieu topeng parungu waras tu makaning jati tu makaning waras royat di sawarga Raden Gatot Kaca nararepung deui tulang-tulangna anu remek hingga cangira tangi tagemi waduh geuning eta teh ya nuhun kumaha Kasep coba udah lu gaya anu lulus gua kulan lulus bujing hingga kaulah bisa udang tu bisa ngutekeun curug-curug kacang pangaruh pusaka nanahaon sadaya-daya nyalakeun ngajag-jaga nama Kakang Semar sakalian abeh teu kagok sakalian duh teu wantun payungan Kakang Semar sakalian teu wantun kulit waru angan darus senegul nuhun wa sebab kapihatur ieu nuhun sadaya-daya eta kulit waru nepi ka matihi cacakan kulitna caca kulitna kulit waru angeun tahu hidugul tuliskeun deui kalimahna teh wani kene wantun ieu wantun lamun wani kene lahan eta tarumpat ceramah eta tarumpat ceramah lahan heula titipkeun ka kasepuhan ayeuna bulan biar tarumpah mangga